maneh ka maneh tong. Aneh kumaha kitu mah? Maneh mah ai dinu pelajaran sejen aralus. Ai pas pelajaran ngitung naham nih sok belet-belet teuing. Teuing mah otong teu ngarti. Geus kelas 5 SD ieu can ngarti keneh wae. Yuk urang diajar deui gerajeng emak lah. Sok gerang ngitung otong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sok terus kan atuh. Teu bisa mak, karek nepi ka 10. Otong maneh rek jadi naon ke geus gede karek bisa ngitung ti hiji nepi ka 10. Jadi wasit tinju ya tuh mak. Nah, jika nu sedih gitu. Nya tong mate tadi isuk-isuk geus maca buku ya teh jadi sedih jeung hayang ceurik kieu. Buku motivasi hidup. Lain tong. Buku siksa dalam kubur. Lain. Buku naon atuh mak? Nih mah geus maca nepi ka sedih gitu. Buku tabungan tong. Karek apa tong kak? Aku mah tong. Air laut teh suruh ka saruran. Saluwakas ulang kumaha kitu tong. Sok tunduh. Sok aca wae maneh mah tong. Baca trina buku air laut suka menguap. Tuh kak berarti tunduheun. Kumaha maneh lo tong. Neng, Kah? sayang teu ka? Ih nyanya tuh sayang pisan selamanya. Cik, selama naon ta? Nya selama eueuh lalaki kasep jeung beunghang nu dae ka Neng. Tong, kadia bantuan Ika. Bantuan naon kak? Penulisan surat yang ke sekolah. Sok atuh kebejaan ku Ika. Ayo sok tulis potong. Kepada yang terhormat, Ibu Guru, dengan hormat, maaf, Ika lagi sakit, jadi gak bisa sekolah. Gak sakit tuh kak. Ayo deh tong. Naon sok kak? Maaf, tulisan Ika jelek. Abah, gawat bah, itu si Otong. Kunaon ari mah jika nu sararowah kitu? Itu bah si Otong keseglong ku duit koin 500 perak. Terus kudu dikumahakeun mah? Ya abah malah nanya, gawat bah bawa ke dokter. Eling mak, dibawa ke dokter teh kudu mayar 300.000. Ngan saukeun ngaluarkeun duit 500 perak tina ti kono si Otong. Rugi atuh mak, mau menang bati. Geus balik ngaji geuning tong. Alhamdulillah bah. Heujuk atuh, geura ngapalkeun pelajaran nu tadi ame pinter. Hoream bah. Apaan ame pinter atuh tong? Tah eta bah, otong teh mung diajar teh sieun pinter. Yeuh tong, lamun otong pinter, engke bakal jadi jelema sukses. Tah geus jadi jelema sukses teh jadi jelema beunghar nya bah. Aduh nya heueuh atuh tong, ke otong bakal jadi jelema beunghar.
tah geus beunghar teh biasana mah sok sombong. Tah sombong teh dibenci ku Allah. Jadi otong teh mung pinter bah. Sarkotong. Bah asa tariris. Nyatong. Tah kumaha lamun nyieun api unggun. Jik cokotan tuh suluhna di tukang. Ah tong ribet bah. Anu simpel ya tuh bah. Nu simpelnya ngeduruk naon tong? Ngeduruk pesona. Adek, bener adek. Adek ini tuh tong. Action. Karek kapal tong maka. Suwe gelah. Tidak. Kembali Yuk, keep roll. Action. Karek kapal tong maka. Kembali atau lagi kan sedikit. Hari abah diponis ku dokter geger otak. Kumaha otak? Geger otak. Ya, ya. Siap. Action. Action. Ika ulang action banget. Ya, Jik cokotan tuh suluhna di tukang. Ah tong ribet bah. Tong ribet mun. anu simpel. Anu simpel ya, Pak. Anu simpel we bah. Ngaduruk naon gitu tuh. Adek, bener adek.